Dik. Naman hari dia nih. Wang kita teangan sih mah. Naon tang? Dio sih mah di situ tuh. Naon di ditu? Domba Mang Amat tuh pas ding. Domba Mang Amat. Kemana? Tuh badag ning nu jaluna. Kumaha ieu? Heuh pas. Heeh. Lompatna ka warung. Ka warung gar, eta warung Bimi. Pencet atuh. Pencet di teumrag sih mah. Domba adu teh atuh. Terus kumaha ieu? Oh pencet acak-acakan warung teh. Deng, aing meliwatin dia ngelewat kadinya. Terus kumaha? Oh domba lepas. Kumaha sih mah? Heuh ayeuna terus kumaha? Yo, motor nganggur. Nganggur? Pinjem aing sapeting mah tuh. Gang naon? Ya dipake atuh ku aing pake ulin nah sih mah. Kira kuku aing dijual. Ulin ka mana? Ya ulin ka mana we atuh ulin? Kudu pugu tujuanan kumaha? Sieun mah tapisan ket. Oh, kumaha motor aing mun leungit? Aduh. Teu percaya sia ka aing. Pernah teu percaya? Hanteu. Napa lebah manana sia teu percaya ka aing? Apal meureun sia cungur? Kumaha kalakuanna? Hutang ka ditu teu dibayar, hutang ka dieu teu dibayar. Injam motor digadekeun. Rek saha nu percayaeun ka sia? Cih. Sia mah kalau ngadalak-dak kitu cungur. Aya aing geus boga codeka kitu ka sia. Pernah nginjem duit ka sia teu dibayar. Pernah nginjem motor sia digadekeun. Acan ka aing ngan bejati batur we kitu sia mah kalakuanna. Dipake atuh ku aing pake ulin nah sia mah. Kira kuku aing dijual. Ulin ka mana? Ya, ulin ka mana we atuh ulin? Kudu pugu tujuanan kumaha? Sia mah tapisan ket. Oh, kumaha motor aing mun leungit? Teu percaya sia ka aing. Pernah teu percaya? Hanteu. Deng, sia. Sugan aing teh heueuh we sobat aing. Sahabat sejati balati orok. Ayo teh ngadengekeun omongan ti batur nyebutkeun aing kitu kieu. Aku mah sia nih. Lain kitu sia mah. Pan apal sorangan batur ngomongna kumaha? Nya aing percaya we atuh. Sia teu ngadenge aing. Hah? Iya, goblok. Ayeuna keur paila kieu aing antisipasi. Sok kumaha? Aing keur teu boga duit, ayeuna motor ku sia diinjem nu aing. Aku mah Terus digadekeun. Aing nebusna teh mana keur teu boga duit kieu. aduh ai sia motah cur. Pan ieu mah papaitna. Sapeuting pira kuting digadekeun. Pan antisipasi mah di mana wae. Ah ai sia bener-bener cungur. Moal bener moal mereng nginjem. Ek digadekeun moal motor aing mun ku aing diinjemkeun. Bener sia moal mereng nginjem ka aing. Moal Ek percaya ka omongan batur. percaya tuh. Cing sia. Nah sia teu inget ka di keur leutik. Modalna calana sanu ngombeana. Mah aing. Kumaha sia gitu? Heueuh, Naleng ku aing cungur. beungeut ku sia lah. Nah gitu. Heueuh, Ai sia teu inget masa dihandap katinggal kalapa. ingat Kerjang saha eta? keur jeung sia. Ngan aing pingsan nunulungan sia kabur. Aing gitu. Beungeut sia lah. Gedir mah hulu. Deng kudu nginjem motor. Sekali we. Ngejamin moal. Sok lamun motor nepikeun ka leungit masuk sia kumaha lagi ka aing wae. Heuh kumaha mun panggih deui. Mun teu panggih deui kumaha? Nyepir aku teu panggil deui naik ka mana aing. Bisi we kabur sia ka Kalimantan. Mau motor aing. Aduh, ai sia ka Kalimantan segala. Kan si apal imah aing ieu meureun aya kolot di imah ge. Ingat susul ka imah, nah kumaha? Aing nya nyusul ka imah sia. Kalah aing nu beak diamuk ku bapak sia. Najis teuing aing kudu diamuk deui. Si teu mah tah pisan ge. Sia teu percaya pisan ka aing. Hanteu. Deng, ai sia. Nah sia teu inget cungur. Pas aing ulin ka awal sia. Pinjem motor sa. Motor bapak sia. Ai bapak aing teh pan bapana aing. Heuh bapak sia. Tuh pan bersangkutan kena jeung aing. Nah sia meni motah tuh. Bapak aing ge mereng nginjem sia hanteu. Eta mah bapak maneh. Lain maneh. Pan aing anakna nah kumaha? Geus sok mun aing nginjem ka maneh dibere moal. Nya herek. Moal meureunnan. Herek mun boga mah. Heueuh mun boga. Naon deui bapak aing nelpon atuh nya? Ron Pak. Lepas ronda ya yang si Oding. Naon gitu?
Iya, korek nginjam motor tapi ulahan si Oding naik korek. Ya gerang ngobrol. Ayo hari tang nginjam mana motor bapak ya ayo namanya ulahan. Oh, nyebut nanti tuh percaya aing mah cenah sieun digadekeun. Ayo ngobrol ya. Ya. Nah, baik. Halo bang. Ente bohong si Isal mah. Dibere. Hantu ketang ulah cenah. Dibere ketang. Ulah cenah bieu ge. Tadi ge henjung wae cek urang teh. Heeh. Dibere da. Hon. Lo wain menjadi dibere, Pak. Tadi mah ulah cenah. Ente ketang. Tadi ge dibere. Dibere mah. Duh. Bere ulah. Da ulah pirasat aing euy. Merek moal, merek moal. Tapi da aing bisa diamuk ku bapana. Sumpah gegerem dengan kitu cungur. Jung. Mana kuncina tuh? Napal. Napal bener. Heeh. Aya bensinan wah. Tuh nanyakeun bensin deuleu we tuh. Eueuh sian panek dipake ku sia ieu. Cik. Aduh, pan aing teh moal duit. Berak gue kulin teu boga duit. Neng agus sia mah. Terus kumaha? Pan aing teh usaha nginjem heula. Beungeut sia. Kayak Motor ti digantian. aing, bensin ti aing, sia nu ulina itu. Kayak digantian ku aing balik beres ieu tuluy dibikeun deui. Kita beli motor gocap. Sumur sia. Cak aing ngajedog tong loba ulin geura lah. Tadi kan. Nah, motor aing teh pura gocap. Mun aing boga mah ku aing share bareng nginjem sing 1 juta ge cungur. Lah beungeut sia. Geraha teu lah boga duit aing teu gawe. Ding, kasep tadi aing ding dinukeun ding. Geus mantap lah. Rudat aing nu beungeut sia. Biasa we teh. Heureui aing mah ikhlasan teh sia mere nginjem teh. Cenah mah hanteu aing teu ikhlas. Ngan kapaksa we aing bisi dicarekan ku bapak sia. Ih, nah sia mah kitu cungur heuh geus atuh mah ting jadi aing nginjem lagi lah. Nelpon bapak aing wae. Tah neang. Apa? Ikhlas aing ikhlas. Ikhlasan teh. Ikhlas. Iya nya. Jung indit. Hirup nih. Tah tuh eta eta. Ayo teh nya. Kade. Si cungur kumaha mun labuk motor aing. Aduh si cungur. Anjing kakak mau papan. Papan apa kursi itu teh? Hah? Sih udah jadi mau awewe ayo nama. Hari uang aing. Dadah sae cing moal waras ieu mah euy kalau kemauan segala ku aing kudu dipegat ieu mah. Apa? Nih. Sia kakak mau jalma kenaon? Naon? Heuh sia bieu ngun jalan jalma ngun jalan kursi ek naon? Lah, biasa wedding bisnis kecil-kecilan lah. Beungeut bisnis. Aya bisnis ngun jalan jalma geus lah. Haling
Geus haling. Aing kumaha ket. Haling lah, motor aing pencet atuh. Awas atuh. Awas. Dulu itu. Naon itu gede pisan? Gede pisan naon? Aduh. Ramjana. Geus moal balik ieu mah. Cungur teh. Hah? Cungur. Coba dilapisan ini sok kesel. Buat tunduh deh teh. Apes anjing ojek jenuk dia mah. Dorong motor tapi acan. Dorong heula tuh. Orangnya capek mah. Eneng tuh ka ditu. Kaca apa eueuh bensin. Kalau alus bensin uhan. Kalau ini dia tuh, kalau nyisi Cingela leuleus aing. jauh kene. Lah, Nah, ka mana kitu, Man? tuh ka ditu tuh. Ke Sinawang ini. Ieu motor alus bensinan. Ke cicing atuh geus deket ieu Sinawang. Kenapa dia ieu? Cicing heula. Yo, Capek. yo. Naon? Da urang ieu teh yang modal euy. Tuh, itu tuh tukang ojek asli nama. Urang kaceh heula. Bayar heula. Nah, bayar heula ku mamang, pancen nepi jauh kene. Pada diantarkan ieu tuh ku si Mang itu. Bantu saha? Itu nu molor deuleu. Geus buru. Nah, itu mah molor teu wau. Panu boga motor Nah, ieu. kudu mayar anjing tidinya ke dia coba ngadorong. Buru-buru. Arti Urang modal heula tuh 4.000 we. 4.000 sagala. Ai terus sabaraha? Nanti dia kali cuma 20 atuh. 4.000. Tah. Deui duit na gitu. Geus bae tah. Aya kon. Ih, kumaha urang atuh? Heuh ka itu urang mau modal heula nya. Burit lah, nyaho jeung edan. Lumayan pantas cek aing ge. Si Isal teh boga kieu hungkul. Tuh. Teu boga motor, teu boga bensin. Duit nama meunang. Aya keur ngusiapkeun uli. Jeung edan anjing kitu aing kudu ditanggung udangkeun. Mang. Tibra anjing keur mimpi manggulan bata, urang melewati nuleuna. Ih, dulu kalau ngajurus. Mang, yuk. Mang, udah. Udah gue antarkeun balik ya. Nganterkeun balik naon? Heuh, urang antarkeun balik, guat burit rusuh. Nah si Anita nganterkeun ka aing, Aisyah saha wawuhan teu kenal hanteu. Jor titah nganterkeun ka aing ngahudangkeun. Yo, orang teh tadi teh ngojek gitu teh ka dieu. Tah, na motor alus eta. Orang teh tadi teh titah ngalodorong. Ai si mangna nu hiji deui hayangan modal. Orang teh da ngojek kagok cukeun ka ditu titah ngahudangkeun keur sare di dieu. Duh, motor aing pake ngojeknya. Heeh, pake ngojek berenang deui geus gua tenterkeun teh yang hafal. Aijal mana ka mana ayeuna? Di itu modal. Iya, Si Cungur. kita yang hafal burit urang jauh geus mayar 20.000. Yap, gua. Ya, buru teh hafal geus mayar 20.000. Nu kumaha ai si Kiro Cungur. mana? Oh, mogok kita dari teh dah disuruh kan dia. Mogok kumaha? Ya udah ini tengah dorong ojek itu balik motor. Ura aku motor aing mogok. Panan heuh mogok. Cenah denge. Dorong ya pelat tuh nupi kali itu. Ing bensinan ieu mah. Tadi ge didodorong puguh tuh ditu aing nepi ka dieu. Matak didodorong ge beak bensin nyonaeun atuh lah. Geus siap wae wong ka ditu. Si Cungur. Anterkeun aing teh yang apal aing geus mayar 20.000 ini rugi gede. Motor alus didodorong. Lu nasa nu makena? Nyaho tuh. Lu jauh kene teh bensin teh. Ini jauh atuh. Aing capek kieu lah. Nanti sering lain mah geus mending kena minta ganti rugi 20.000. Ganti rugi ke aing. Apal aing tadi mayar kali itu teh yang apal teh tah ngudangkeun keur sare. Keteangan we jalma itu mayarna ka saha? Minta ganti rugi. Burit tuh ka ditu Nah, lempang. minta ganti rugi ke aing. Geus we buru bae tagih kanu tadi baladna meureunnan. Buru-buru gitu. Bantah. 10.000 teh hayang tadi 20.000 juga ngadorong. Motor alus aing. Ya atuh pulangan. Oh, tah, geus sakieu lah aing mah. Capek ngadorong. Eta duit aing. Oh. Anjing, 'Ong. Anjing si Isa.
Kalau kepake ngojek motor aing tapi kabeak bensin ade wae. Ih, amoal aing mau nginjem deui. Firasat aing ge bener tadi ulah-ulah. Der, udah kalahkan nelpon bapana. Aing tuh resen diamu. Cungur, ayo aing. yang modal seri anjing. Action. Antir kedua orang balik mang teh ngoji aji na kalah kalian lihat goblok. Gitu aja. Action. Laku mah kalau seri Iya monyet atuh ulah seuri gerang kamerana.